Hari ini nyangka orang Sunda mah gengsian, kedua, matre, hayang ngeunana wae. Asa tekudu make nu kieu sagala. Pani lah. Sok aya nu nyangka orang Sunda mah matre, gengsian, kedua, hayang ngeunana wae. Saha, Pak? Ngerowas abi aduh. Sok aya nyangka nu kitu. Teu kabeh kitu, yeuh. Contona, Dedi Mulyadi. Orang mana manehna? Orang Sunda, lor. Mantap! Ridwan Kamil. Orang mana manehna? Orang Sunda, lor. Mantap! Susi Pujiastuti. Orang mana manehna? Orang Sunda, lor. Mantap! Raden Siti Jenab. Ah, saha eta? Manya tak apa? Tadi kan geus dibajakeun, teteh tokoh pendidikan ti Cianjur. Kumaha sar orang Cianjur teh nyaho? Orang mana manehna? Orang Sunda, lor. Mantap! Ayah jadi ya. Cetati. Cetati mana, Pak? Manya tak apa? Teu. Itu mama eta teh kolot papa eta ninina barudak. Kawalat sih. Oh, sugan teh cetati mana? Orang mana manehna? Orang Sunda, lor. Mantap! Tos jalurnya pokokna mah ya, lurnya bisi sok aya nu nyangka orang Sunda mah kedul, gengsian, pamalesan, hayang ngeunahna wae, matre. Kabeh orang Sunda mah teh kitu lurnya. Contohna, eta nu tadi tah nya, tokoh-tokoh na hungkul tah. Kabeh Sunda mah teh kitu nya. Pokona mah kudu bangga jadi orang Sunda. Urang kudu buktikan bahwa urang teh teu kedul, teu gengsian, teu matre, teu aya ngeunahna wae. Ah, Naon? itu mama teh rek masak. Heeh. Kabeneran gas teh beak. Pangmeulikeun gas. Oh, tak kasih ogi we. Gi. Pangbalikeun gas. Berat. Mana mah kedul si ogi mah. Papa coba. Sarwana. Naon? Jeung papa Naon gitu? kedua. Papa orang mana nya si Ogi? Orang aring, Orang mama. aring. Terus ayo mah meuli gas heula ah. Wae ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sunda Mapra. Lur, atuh nuhunnya tos nonton keluarga Melki. Tong hilap di subscribe, like, komen, sareng share. Soalnya subscribe kalian sangat berarti bagi keluarga Melki-nya untuk bisa terus berkarya. Terus isi video tadi sebetulnya mah bukan gila kedaerahan ya, hanya sebagai kita teh sebagai kebanggaan lah bahwa orang sebagai orang Sunda kudu apal oge lah nanti tokoh-tokoh di Sunda teh, termasuk para pahlawan di Sundanya. Jika tadi Raden Siti Jenab kan pasti kan sebagian tak apalnya Raden Siti Jenab saha
Sebetulnya mah seueur lah tokoh-tokoh teh nya hanya dirangkum lah nya sebagian anu ayana gitu. Atas pamit undur nya. Abdi papariki. Bapak Meli. Siapa ini? Wan. Hah? Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.